Ya Allah teh Gusti, nu agung Pangeran Abi. Tandur-tandur bege sorangan abang rangda 40 tahun. Boga anak, balelahan jangan ditinggalkeun di negara batur di Arab ya Allah, Gusti. Sugan ayeuna budak teh eta teh dianggap anakku onta, tak kumahanya kabarna. Gusti, nu agung ieu teh sawah teh meureun anu ka 40 hektar di tanduran kunok amoy wae, sosoranganan ngajongkokeun, da boro-boro ngajongkokeun batur atuh. Madang bae ge hararese. Kumaha teh atuh yari geus kieu hirup. Sugan kudu kawin bae ka Bang Emok sugan, Bang keliling ngami ka biayaan hirup yang amoyna, aduh. Halo, bangkong dia, kok kakek, bantuan hanteung anu disarandana hungkul. Lah, ngarungsingkeun nok amoy kan marenit kieu teh mikiran kahirupan. Inu agung. Pek atuh aya atuh duda-duda Araban deui. Ayeuna latang hantag-hantag ke karamar nu amoy nanggung jawab hirup dok amoy. Aing mah ieu sawah bakalan iraha panenna atuh nya. Sigan wae enak di tanduran isuka langsung bisa dipanenan Gusti. Ya Allah ting bunga hate bagja ting. Sakalina aya anu ngaharepkeun nok amoy duda. Orang lebak sih yuk. Aing mah ngangon bebek pisan pagaweanana teh. Erek kumaha atuh kahirupan anak kaharepna. Gusti. Parebut bae. Tadi urang geus ngabedakeun di kulon di girang. Tapi geuning kadina kala leutik di bae cai. Wah, bati adi mun kerja di girang ayeuna. Bae deh kurang lah cai lah. Anak amoy geuning. Karena anak amoy. Mang di mana deh? Iya, keur ngaboyor. Karena anak amoy di situ. Mang Jaka mah telat ka dieu na, aing geus anggeus we karek ka dieu. Mah kamu geus tanduran, tibalang mah kamari jam 3 subuh, kae karek anggeus ayeuna. Abang-abang jadi rangda, Mang. Aing Mang Jaka tos di mana? Iya, bukan yang cai, tapi ada menep deui. Atuh aing kitu mah mendingan tong diteang caina, ingkeun bae cina cai nu neang Mang Jaka tuh. Amoy ka tandur wan. Entos tandur tadi nu beberes ayeuna Mang, tinggal di tanduran na kamuina. Cai saat deui, kalau teh kurang di mana ya dari menep ayeuna mana. Tadi neangna di mana? Di belah kulon di Pirang. Di Sindang. Nya di bedakeun kurang teh. Adina teh leutik deh. Atuh hayang tepa rebut cai mah jeung zaman nu sejen Mang Jaka. Mang Jaka ngalah caina neang caina ka Waduk Dharma bae itu ka ditu nu gede. Nya sugan. Iya. Ini ka Waduk Dharma. Bedakeun we di Waduk Dharma. Calik Mang Jaka. Nok lah. Mang Jaka nok amoy erek neang minta pitulung ka Mang Jaka wios. Pitulung naon amoy? Nok amoy teh hirup teh asa kasepian, sare sorangan wae, ngalak-kalapan nu naon sok soranganan, ngajabrug nu naon kaleuwih soranganan keur dengan sangu. Nok amoy teh ayeuna teh sok kainget wae boga anak nok amoy teh di Arab pangneangankeun bisa moal. Oh, nok amoy teh boga budak. Muhun boga budak, nok amoy teh keur basa boga salaki orang Arab, nok amoy teh kabur ti heula. Teh salakina teh rada galak geuning. Ting ayeuna ge eta budak kumaha nasibna ting dijadikeun mirong, ting sok diparut beungeutna ting kumaha ting geus jadi onta. Pokona mun bisa Mang Jaka ka Arab naon pangneangankeun. Kaedah, teangan kurang pangneangankeun lah. Muhun Mang Jaka. Panggih kurang dibawa ka dieu. Engke buruh nama ti nok amoy ku beas raskin boh. HS di nok amoy 2 peuting mah nya. Aduh, haneut meureun kae. Daerah ku duit mah teu boga nok amoy ge ti mana? Nya tuh lah ka dipangneangankeun. Oh tuh Mang Jaka urang bari mapai cai teh suan panggih. Suan panggih dibawa ka dieu. Ngajuk. Nya lah. Sing salamat sing katimu anak urang yang Mang Jakanya. Nya ka dipangneangankeun. Ketenang kae di servis kuno kamu disedot. Oh no. Katimu eta budak anu leungit ditinggalkeun di Arab teh Gusti. Mah di mana mah? Yo weng ditinggalkeun di Arab, ningali di YouTube mah di desa ieu geuning teu aya mah. Kumaha ka mana mah? Tuh mah. Ka mana? Weng nyangan mah. Weng nyangan kana lobang buaya, lobang belut teu aya. Mah ade kudu kana lobang.
maka mana ya neangan uing dua poe bobo di dia di baturan ku orang ku bangkong ka mana deui ieu ka baca ke rumah deh naros-naros ka saha atuh kemana lu kemana itu aya jam Ai saat yo pangaremis mah ngaroskeun ah tugan bae apaleun Ringana. astagfirullah jang kenaon ini kan mamang masaha ieu nok amoy nah si mang nok amoy emang si ujang sahana di pupuing teh anakna mang di Arab urang teh ditinggalkeun ku mak uing teh geus aya 5 tahun mamang dititipkeun di penitipan unta si mang yang apal Duh mangkara, atuh geuning si Ujang bisa aya di dieu naik naon ka dieuna? Ih pugu ge mang uing teh ka dieu teh duka teuing make naon cucu aya di dieu pugu uing teh ningali si emak aya na YouTube aya di sigadina mah di YouTube mah di daerah dieu tapi geuning teu aya ya pugu mang uing aya alamat mah cuman teu kabaca mang Bener teh alamatna, cika dia nempo-nempo. buka tuh Au. Ya, nah Jang. ada mang Ya. aduh ieu mang aduh Ayo. Oh ya Allah teh hese deui. buku ge mang ieu teu kabaca sih mang kabaca teu mang eta sa rumak-rumak kitu da tuh tulisan Arab eta mah mang Oh, tulisan Arab ieu mah yo. Oh, nya bener. apa sih mang bener-bener teh Kumaha sih? Hi. Sarwana ku duit. Ini teh mang dah. 5 poe di dieu. Aya naon boga ciri-cirina henteu. Ya mang sing apa mah ciri-cirina mah uing mah ye. Katiap lalaki daekan zamana ngerewet ongko. Pokona mah dibari 15.000 ge daek dibawa ka kebon mah uing mah tah ciri-cirina kitu. Apa? Cimang Boga karang di dieu nya. Sami tak karang. Mun sami kaos nu uing kieu. Ngan ieu mah rada ageng geuning karangna teh. Amun di tadi nama komo tadi nama agung pisan. Aya segede batu mah. Ai si Ujang teh nami teh saha? Utep, Tep. muhun. Aya panjangana. Aya Naon teh Tep naon? saya pulo. Aya aturan nama geuning. Bisa nama yuk, tuang milu jeung urang. Kamana Dugaan mang? bener eta, dugaan urang. Apa sih mang? Nya, hayang nyaho we ayeuna mah kurang dianteur Ayo coba. tuh mang ayo lah. Yuk, Aduh wing itu sepatu na murah mang. doli lah sapu turap ieu. Ye si mang mang. Eta mah jangan akan pantok ge moal. Eta teh ciri jeung mak. Ye, kira. Mak. Ya, tuh, Lak bonteng teh, ditungguan mah. Lila geningnya, teu buahan-buahan. Lak daun sih, Bu. Lak buah naga. Atuh ka jalan lain, itu kan bonteng. Ya nanya kene bae, lak naon. Mang, naon da mata uing mana mang? Tadi ka manakeun? Atuh uing teu ketemu mang, kieu mah mang. Mak. Atuh tadi. Buku ge teu hayang ning alamat uing mang. Ieu pake menu ieu ya. Empan tuh. Aduh yang malah poek atuh mang geuning. Atuh uing kumaha mang? Teu katempo uing mah leumpangna teh. Oh, segampangnya dituntun bonan tuh. Bisa kitu. Bisa dituntun. Nya tuh. Ayo. Eta pake moal. Mau lah, teu katempo. Oke. Geuning sih mang. Si mang dituntun sih. Kan Ih. itu teu katempo. Gini. Lagi tuker ya lah. Ayo bisa mau nyebrang aja. Ayo tuh si mang lagi. Mak. Mak. Ganda. Aduh si mak hati moal mang, si mak. Kayak sabar. Kepangi kayak tenang baik. Mak. Ganda. Dia neng tuh. Tuh Ah. aya di tuh. Age. Hah? Lah uyak baik. Ih, tuh aya keur ngalepot tuh imahnya tinggal. Yo, Ma yang pipi. yo ya anak lain ya. Anak saya nih. Eta mah uing eta. Yuk. Tah. Geuning suarana ieu mah beda mang. Tuh, tenjo anak lain. Katana teu ieu sugan bolong. Anak saya nih. Ye, pugu tadi panggil di dia neangan mana cenah? Cerewe dah kan si Oce cerewe. Tah coba tinggal ita. Yuk. Mana lain tah? Kadi kadeket. Pugu da uing teu katempo mang teu aya kacamata. Teh kadi kadeket. La ilaha illallah, teu bisa nepo dia teu bisa leumpang. Ah geura tah, kadeket tah, deuleu.
Kanjel tau. Sia congong Oh, lain tapi suara nage mang sain nama. Lain. lain. Anak aing mah baroda. Kata malungeun nage siga leungeun gajah geuning mang. Oh, udah tahu. Kurang gampangan jama eta mah. Oh, jadi. Congong sia, anak aing mah barodas. Sia. Mang temen mawing mang. Mawing mah halus suarana. Da ieu pan cerewet ieu ge. Lain nama. Sia aing cerewet. Sia. Oh, emang si Ucu mah cerewet. Kita mau ngomong naik sia begini. Mang eta begini galak mang. Heeh, makana saya. Namanya galak teh, nungnya galak teh. Tuh, tambah cerewet. Nuing mah. Saya ge. Soalnya Andi galak dia mah eta mah. Eta budak di mana nih? Mus lah. Teuing lah. Lain eta mamang. Oh, saya ge. Eta budak di mana? Saya udah maket kan. Gitu sia. Ayo, mang. Ayo atuh. Bangsara, mah itu mang deh. Saya leungeun gajah. Songong. Saat deui teh. Amana ieu mah. Tadi si mang mana mah cenah aya. Kuing pangmalikeun kecamatan heula geura meh katempo. Man. Ieu. Kenaon? Ieu keur mah pacai tapi saat caina geuning. Ieu urang teh ini budak mang. Budak. Tapi ieu kerenangan ini non mana teh? Budak di mana sih? Teuing ieu apal teh tah mang? Mang, kenal Mak Wing teh mang? Mana nya? Eta cenah nu cerewet. Tah. Oh, nu cerewet. Tadi urang panggil di ditu jelema cerewet tapi galak he eta mah. Kalau disumpah jeung daekan teh mah sok daekan jama eta mah. Oh, eta mah tadi mah teu endu meureun. Eta mah galak eta mah. Heeh, nu cerewet teh cerewet sungutna hungkul. Ieu mah mana cerewet? Oh, ini cerewet sungutna hungkul. Banok amanya. Amoy sanes. Oh, ini nya eta Mak Wing. Oh, bener nok amoy. Kamari teh ka panggih teh keur tandur. Tandur di mana? Di belah ditu. Sawah nu itu. Nya. Oh, bener nok amoy teh kamari ge keur neangan bae budak. Bertandur teh ditamang neangankeun ka urang ge, urang teh cok urang teh ke pangneangankeun lah, urang bari mapay cai. Oh, iya urang tadi nimkun di ditu tuh, dina gawir itu. Dan anak nu amoy teh di Arab. Bener di dieu neangan kalembur dieu. Nya puge ieu ge ngakuna mah di Arab tapi teuing nek naon ka dieu na nek papatong mah ka dieu. Nek papatong Nya nepona YouTube teh naik bae papatong na pesawat melibur corona. Oh, nya. Coba urang dudukeun bae ditu bae. Nya Bukan aya kene keur tandur teh, nak mana? Nya apa sih Mang? Apal di ditu. Apa? Apal mah? Burakna teh nu jangkung leutik teh geuning cak amoy teh. Oh, bener ieu mah. Iya biar tompelan ongkol. Dua. Tah di dieu hiji. Oke, kan dua. Jangan, mah. Kira Bang puge teh budak teh kurang nyeureum mun make kacamata teh kudu beda kacamatana dileungitkeun si Mang ieu. Coba ge papakean ge geuning, sepatu hiji, sendal hiji. Wes kudu jadi perjalanan Mang, leungit, kaleungitan hiji-hiji. Oh, iya ya. Eta non aya teh make kacamata teh suan lamur. Teh kalamur teu kaburang ieu teh geuning mikir rasaan teh. Oh, budak teh kotokkeun tah mah harana zaman baheula mah. Baheula mah teh kitu Mang. Wes jangan buat lah. Tuan panggil. Mo aing mah kudu nuntun bae juga anak monyet we nuntun. Dia naik. Ma. Tae. Itu. Gandeng bae geuning juga anak mba. Mba geus teh panggih ditu. Panggih hege. Panggih mama bae. Wing gandeng Mang 5 tahun Mang. Gusti aing mah awewe ngalakang kalapa bae dikuat ka anjog kieu. Anak merah situ antuna mah aya karapa kolot. Woi. Ieu budak teh kapanggih ieu, urang tos mapece teh kapanggih. Juga suara jama balang sakdin dia tak. Aya panggih ieu di dieu ieu. Jek, Mang Jek. Ieu panggih ieu anak derek moy. Ka bener Mang Jek. Baru nana ge awal dawir doh. Naik nade. Erek belas bayawak kala-kala kolot. Aduh, Jadi nate labun nok amoy teh. Aya jadi awe mah ulah sok jiga awewe dawir teh. Waktae kana tatangkalan. Mang Jek gandeng teu ngomong teuing sing dihakan pisan ku Uing. Ieu si Uing kecepet. Aduh, Siki putus semua. Ieu teh sok waktae. Mana budak kurang mana ngerebak bae. Tuh di ditu rek panggih mah. Ka bener. Aya bener aya. Budak kurang makan ge ganteng pisan si Galiminho. Nya, kasep. Gusti, lu bener Mang Jek. Aya di ditu aya. Belah mana? Panggih geura aya. Mana? Tuh indungnya tuh aya tuh. Nya geuning suarana mah siga mirip Mak Wing geuning.
nya kertatekan bener tanggal kalapa tuh nean budak pun kaluhur tanggal kalapa. Bener mawing masuk itu tah, sok tetekan bener mang. Mawing eta mawing. Age ngocoblok bae gandeng bae. Mas ayo be mama isi panggil tuh. Kumaha ya Panggil kumaha aja ketemu atuh kemana, burang geuning kieu mang aduh. Oke. Panggil ya DJ ya. Gandeng juga. Memang kudu parah tuh gandeng bae. Oke, nok kamai itu. Mana Aya kira, tuh Mang? budakna tuh. Aduh suarana bener Aya budakna ya. yo. Ya, nok kamai. Mana Mang? Ya, anak kita bener tah anak nok kamai ya. Kela saragu anak uing mah teu kitu ieu. Tuh malah itu kebiasaan itu mama kitu jahat mereka uing mama. Lain ku jahat. Suarana mah bener ieu. Hir, dek nemu ti mana? Ih eta uing pung nimutina girang. Mai teh uing mah utep. Heula. Anak uing mah geuning kalah siga kerokan benggol kieu. Ya aing mah tadi aku jauh-jauh. Nok kamai kasep. Kasep ditempotina kaleng paragi nyedotan Firaun sugan. Wah ini mah. Soalna tinggalikeun heula tinggalikeun. Cik kadi heula kadi nyanena. Gusti aing mah ya uing di Sampun. neangan si Mang geus dibaheula ieu mah 5 tahun. kira-kira Tega kuat ka tega si Mang aduh teu ngaku. kira-kira Bener teh anak nok kamai. Mang Jack. Ngaranna mah sarua utep geuning. Iku ngaran mah. Coba ditaliti heula nok cing bener teh. Tega si emak tega teu ngaku keneh. Mang itu urang teh. Ya Allah, jauh-jauh ti Arab leumpah. Sok pariksa. Aya tanda-tandana tina naon teh? Mah geuning tega mah ti baheula Aya tega. topel yang bujurna. Tega pisan si emak. Kira cingnya ieu kurang teh. Dah we kumangke bae lah, di aku kajeun teu kajeun lah. Heh, jangnya Mang Jack ieu. Amoy mah baheula teh anak teh pas burusu teh. Bodas ngangkleung, kasep, irung bangir. Aduh, ieu mah geuning siga buat sugan mata kieu ge di perjalanan kitu ruksa. Oh, nok saking ku jauh teh ngeureuntas sendal kalau nyetigi kapoe bae teh kapoe leumpang teh Bisa papanasan. jadi Mang Jack, ieu teh urang teh keur mikirna teh geuning. Bungah aya, sedihna teh istilahna gitu geus manglila mang tahun-tahun teu dibaturan ku salaki, teu dibaturan ku budak, boga hiji ge ditinggalkeun di Arab Mang Jack. Bungahna atuh geuning ieu datang dengan kieu rupana atuh geuning. Atuh mah wing teh ganteng pan, ti kamari geus kieu gantengna duh. Ayo ti Arab keneh mah. Percaya. Cuman geus kadiekeunna geuning kalah jadi kieu jeung di eta teh tompel teh yeuh. Jangnya tompel ujang teh keur orok mah sabeungeut-beungeut gede sabeungeut-beungeut hideung kabeh geuning ayeuna mah kalah tibalik ngaleutikan atuh. Atuh da wing nah gedean mah. Sabab tahun wing ditinggalkeun ku mak. Kira-kira atuh cing Taliti dicek heula. taliti. Dicek heula. Dicek. Kira inget-inget nok. Sing aya ciri-ciri untuk nu moal bisa leungit teh gitu. Kela cing ek dicek heula nya. Sok cek. Ai anak urang mah keur orokna teh dina tunggirna teh aya tato. tato naon? Tato tokereuneuh. Kela nya ujang maafnya hampurannya. Nya sok Lagi malam. ikan tunggirna. Sok pariksa tato naon mah dia teh ketempo mah ku wing mah. pariksa ka taliti. Lain. Lain. Aduh ya Allah. Cuman tidak Saya wujudna bae tidak kesek aku. geuning barosek kitu. Aku meureun di perjalanan tah mah. Sugan pada di perjalanan ka Sumbar Seren. Sudah aku deui bae sejauh-jauh tadi aku mah. Oh, sugan. Leungit meureun tatona kang gesrek-gesrek di perjalanan. Urang handap kitu. Meureun juga. Kela nya kada jero heula sugan di pabelang-belangna ya. Kudu nongeng gitu mah, wing kudu nongeng. Ada bener ujangna sok setik. Kudu nongeng wing aduh. Ikan lal yang taina. Ya. Anak uing ala udah. Ganeng gede sagede kieu aing mah teu ngarti. Mau wing kacamata na leungit mah teu katempo banget. Nyana masa kaina panggih kolot. Teu deleh banget aing kumaha. Kacamata na leungit mah wing mah. Kita cari bunga anak aing panggih. Ujang bapaknya rekan di Jang. Mama nama teu katempo atuh geuning mah di mana? Aduh, aduh, ieu mah wing. Aduh, Urang kermen Mang Jack haid. Rela ulah ngomong lagi jeung budak. Bapaknya nehkan di tong. aduh wing teh disangsara mah di ditu mah. Atuh jeung anak bapak tere hirup mah. Mulai teh ka modar sakalian atuh di ditu. Ya wing kabur bae mah. Ya Allah.
Di itu di perjalanan naik naon wae nepi ka dieu. Eta duka teh ngimpi tadi nama mah ngimpi. Ngimpi Di naon? dieu. Ngimpi di lag jurig. Nya ngimpi ieu teh wae. Agung anak aing ngamprok ayeuna mah bulan-bulan. Ari geus gede kieu mah lamun sare jeung manehna mau diperkosa urang mangjek moal. Hir. Atuh meureun wajar we perkosa mah normal. Goblok aing Gitu atuh si mama teh saeutik mah. Mah pokoknya naik minta jatah kan amoy geus nimukeun anak mata jauh-jauh ti Arab. Ih, teu bisa urangna keren men. Pak urang geus ngajanjian. Gue mau moal naik di buruan ku duit. Aduh mangjek sing hayang apal mah cicingnya ieu budak rada bonge teu kadengin mau urang ngomong. Budak teh teh kotokeun. Kotokeun tah, Kotokeun. kotokeun. Kadang poing mah meh kacamata sukan mah. Heeh, kajian ke kurang pangmelikeun kacamata aku daboh naon. Jang. Jika nama weureu poe. Heeh. Oh, kepoe kepanasan. Untung Tep. teu congean ge ta ceurina. Utep di jalan kananan betep. Lai kuda nu naon mah. Gustin, aku pada Kita budak bakal gedok duit, kalongan mah. kieu. Atau bukti nage awak nage kuru. Heeh. Aing mah geus kajian lah kerwanana. Sabra bulan we meureun di perjalanan. Urang teh lain kieu. Nah. Ieu budak kan ada gedok kalongan budak teh. Heeh. Urang ngomong ge moal kadengen ieu tuh belengep kitu. Heeh. Kajian budak urang ge geus kajian urang mah ikhlas ridho urang teh geus aya paniatan mata kayak panggil budak ge. Dan disunatan tah na. Ih, burung di sunatan lain. Kumakeun? Urang teh nok amoy teh hirup kieu teh sangsara bae teh. Bosen segala hese tadi bege erek melas komodo nunon kalau naik tangkal kelapa sorangan. Oh, atuh mending tah ya nama ya budak mun bisa nita budak. Moal dititah moal. Kumaha tuh? Erek diwadaheun we nek amoy mah hayang nyumpang sugan teh kaya gitu. Oh, pada nyupang bae jeung kana ngawadalkeun. Heuh mata kurang neangan budak ge erek diwadaheun nek diuling-uling geus karuhanana gampang budak mah tinggalnya deui ya. Nya deui. Jadi bonus teh. Ge lamun geus mennya nok amoy mah beres mena sok 40 poe. Uruan Ya ngeliat tuh. Jeung mah bae karompok be. Mohon mah tuh sami Kan iku mah di mandian make beko boh naon. Disuntrung-suntrungkeun kana jurang ngeukeut. lelep-lelepkeun tadi leuwih. Mangga Apa sih? nuhun nya. Mandian kabersih mintu uap. Hirdet nuhun hirdet teu hir codet. Oke, nok amoy. Tong hirap bonusna. Rempang kita harus bener. Iya ngangan alamat, kakak panggil-panggil. Aya jalmi di dia. Mang, kacamata urang. Mang, diapal tuh cing yo. Udahna. Kenal mawing teh mah. Ah tali ta itilengan ta anakna. Udahna. Kenal mawing teh mah. Mana? Iya panggil. Panggil nok ama itu. Mana Aya kira, tuh Mang? budakna tuh. Aduh kata suara bener Aya budakna yo, yo. Yo, budakna. tah. Kalau enggak like cut. Aduh, iya mawing. Aing mah pokona. Aduh. Keun tah kotokeun. Kadang poing mah meh kacamata sukan mah. Heeh, kajian ke kurang pangmelikeun kacamata aku daboh naon. Jika Jang. jika nama weureu poe. Heeh. Oh, kepoe kepanasan. Untung Tep. teu congean ge ta ceurina. Utep di jalan kananan betep. Lai kuda nu naon mah. Gustin, aku Ada kagesan boga budak gedok duit, kalongan mah, kieu. tuh, mah, Atau bukti nage awak nage kuru. Heeh. Aing mah geus kajian lah kerwanana. Sabra bulan we meureun di perjalanan. Urang teh lain kieu dengekeun Kata-kata cakep.